Legon Guru Beach, guys. Tuh dermaganya. Nah. Iya Legon Guru Karoy. Iya kulat dileutik tempat ulin kulai di dia. Ngesep bacakan geleutik. Nya terus munggahan da baheula nya di dia. Iya lah kumaha sejarahna karunya ka jurnya. Apa cekolot. Oh. Malah ku lagi geus lahir. Geus lahir. Remang-remang, Tadina ieu mah lain Legon Guru anak ini. Oh. Lain Legon. Ieu mah katelah doang. Ku sababna Legon Guru eta tadina mah ieu Legon Kibuyut Mangsur. Itu panjarahanana di situ tuh. Itu panjarahanana di kancang panas. Patilasan. Kancang panasnya. Ai cai ademna sadalah eta cai 8 bulan halodo ti dieu moal kudu pae. Oh, kereutik gua tanya harita teh. Moal kudu pae. Cai na ge hirup bae eta mah, ngagolak bae. Duka cai di mana gitu nya. Ulah lagi gede tuh. Gayong nanti saya gede kieu tuh. Tuna kiara gede lah. Eta urut Kibuyut Mangsur Urin. Oh. Dadamian jeung Ki Mardasim. Ki Mardasim kurang mana buat tapi cicingna dihaneuleum tuh di ditu. Oh, di ditu tadina. Dihaneuleum. Pas di dinya manaker perang Bajo, waktu baheula perang Bajo Ki Mardasim eta mawa pamajikan mawa ampul. Datanglah ka Tanjung Baneran itu tuh. Tanjung Baneran. Oh, nu itu behonya. Datang kan itu Ki Mardasim nyeuleuh ka pamajikanana eueuh. Datang ke darat, mendarat aya ucing. Ki Mardasim mantap Ki Mardasim jeung ucing hirupna ge. Eta ucing di paraban kumaina sampai paeh, mainna paeh sampai tangkap ucingna ge eueuh. Ieu Legon lain Legon Guru. Tahun genep 4 ditelah lah Legon Guru. Gara-gara nanti Legon Guru mah udah disebut bagus. Panggoreng-gorengan Legon. Mau dibejakeun ku kula jelema ge, tapi kula nyaho yakin. Istilah Legon Guru eta. Eta si jalemana di warga aya anak incuna di dieu nya. Legon Guru eta panggoreng-gorengan Legon sebenarnya. Aya geh Legon Kibuyut Mardasim sampai Kibuyutan Mansur sampai datang ieu Legon pemujaan ieu. Kan Tibuja di dieu. Sampai datang ka lembur pemujaan, lembur amsana di ditu. Dibungi lembur pemujaan eta. Kaki wari ge, lo sahan nyebut ngelum pemujaan di dinya. Pemujaan. Assalamualaikum tadi. Jadi eta kitunya ieu lamun dicaritakeun ka dituna urang isin cerita ieu mah kasalahna. Oh, sugan teh melakukan guru eta karena di loba guru nu babacakan di dieu kitu lain. Atuh geus kieu nama geus ka dieu nama jelas katelah Legon Guru. Katelah ieu. Curug Ciburuluk nya tuh. Eta Curug Ciburuluk pan curug anu pan bagus-bagusan Curug Ciburuluk tuh di Batu Karut dah tuh. Oh, di ditu betalnya. Batu Karut itu Gunung Ciung, ieu butuh Batu Karut. Eta di dinya aya curug. Di ditu. Curug Semer. itu. Ini. Curug Cibeas ngaranna. Eta Curug Cibeas ngaranna. Duka urut naon baheulana nya. Curug Cibeas. Di dinya datanglah tahun kamari eta tahun 2018 belah dieu nya. Tahun 2019 jadilah Curug Angkong eta. Curug Angkong sahabat anu ngalakonana budak kiwari gitulah nya. Anu manina di dinya eta. Manina gitulah anu pas kadinya kabarenehan budak eukeur dina mandi dina curug eukeur kikituan. Astaga. Kiwari mantap disebut eta Curug Angkong. Jelas pindah kiwari mah lain Curug Ciburuluk, Curug Angkong ieu ge hampir seeutik. Baheula weh guru. Aya guru Tasmo ti Sumedang. Aya anu guru ti mana ngaranna? Jauh belah guru-guru guru. Eta guru alanyar ka dieu ge. Baheula guru ieu. Ustad Nyuh datang ka dieu. Atuh ngabeberkeun agama Islam ti dia teh Ustad Nyuh jeung Ustad Muhli. Dibeberkeun jeung Ustad itu Taman Jaya tuh samaun. Urang menes kabeh itu. Di Matlaul Anwar datang ka dieu eta. Ngerahkeun Islam eta kuat Islam kiwari gara-gara tinju. Kuatna sakola gara-gara na ieu Legon Guru nu ieu. Apan kieu ieu? Henteu urang henteu keuyeuh pan lamun dibeulem beureum. Itu nya guru, pasantren. Budak pasantren kiai lamun katarajang panyakit.
atu beureuh Heeh. itu bae nya. Mantak awas guru mah ulah disebutin 2 kali. Heeh. Tawa ustad ulah sebut 2 kali. Heeh. Lamun haji ulah disebutin 2 kali. Sakali bae haji begitu. Heeh. Lamun disebut 2 kali jelema geus paling goreng. Heeh. Guru-guru jadi ieu ge kitu. Ieu ge di dieu ge. Nyaho ulah jelema ge. Oh, iri riwayat legon guru eta kagoreng anu eta. Melah ngajar kula. Oh. Tahun genep 4. Jadilah tahun genep 4 eta pindah legon guru di dia. Heeh. Tahun genep 4 eta pindah legon guru di dia. Tadi nama legon Kibuyut Mangsur Pamujaan di dia mah. Oh, ngaranna legon Kibuyut Mangsur Pamujaan. Itu pamujaan itu. Oh. Itu jalan urang Bogor. Kan keluarga aya teh. Ah. Ning menyerah hoat kadinya. Heeh. Anu muja-muja di dinya, anu dikir, anu naon teh dinya. Dikiran tuh dia. Didinya ki Syekh Mangsur tas di dia tapi dah kan itu Kak. Kak, leburan sanali naon? Warsika. Lain kagira, kalio. Tilo manehna eureun deui itu. Aya, itu mah karamat. Karamat Ki Mangsur tas di dieu ka ditu. Heeh. Tidinya Ki Mangsur berangkat di lumpatlah ka Mantiung ka ditu. Eureun deui ti Mantiung. Heeh. Gara-garana eureun ti Mantiung eta neuleu maung kacepit Kima. Heeh. Mana? Di mana? Tanjung Padang nih. Di Mantiung eta nya. Di Mantiung di ditunya. Di Mantiung di ditu. Liwatilah di Mantiung. Eta maung ngudag jalema ka laut dihantam ku Kima pan Kima mah calangat ieu. Heeh. Gowok ber maung beunang Heeh. ku Kima birung-birung. Datang situ di ku Kibuyut Mangsur ditulungan. Heeh. Daek aing dulungan kana dia ngan katurunan aing dia kekerian ujung kulon eta wayahna ulah salah saeutiknya ulah dihakan ku dia Heeh. gitu bisa itu pas ngan ku aing dia dibere poho maunya awal lalu dibere cager man teu pohoan beak jelema Heeh. gitu ngan cek Kibuyut Mangsur ku aing ngan dibere poho gitu ya Kibuyut Mangsur Mantek lamun urang supah dek ku mau udah maunya jangan deket datang ke perjalanan jauh kene Poho. balik deui gitu. Oh, eta asalna nya. Itu eta. Jadi berangkat ke Mantiung manehna sampai muter sampai ke situ ke Binuangan. Sampai ke daerah mana? Aka Gunung Honja mana teh eta? Atuh beak. Aya. Iya, Perawali. Atunya- Aja mah Oh, nyata. berangkat datanglah ke Cikadu. Cikadun datang ke Cikadun manehanana jelas wafat di Cikadun tidak gunung. Ai Itu. gunung leutik ini. Awal muasalna mah dina legon Iya. Kibuyut Mansur Mansur. Pamujaan. Ngajajah ieu, ngajajah. Jelajah. Ngajalajah baheula. Heeh. Sampai tadinya ka Karamat. Di situ mah bohongnya tanya bae ka Karamat. Si Kabungan Sanali, Lio, Kagira, eta urut Kibuyut Mangsur. Nah, eta legon guru kitu eta. Berangkat ke Mantiung, si Mantiung manehna berangkat di Cikadun, di Cikadun manehna wafat.